Thank you untuk teman-teman yang udah support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Amak tuh, tuh, aduh, kita kudu amak wae. Alah, sinong tot bool, singising na bau kadaharan bangke, si taina hidung, si tarangisang batur mangisang teh kucai, siama omeh teh digesek-gesek kana juru temok, nu matak liang tai maneh madadas. Bangsat hayam, si tara sholat kafir tara puasa, si tara meuli udud, rajin ti udud menta ka batur. Amak teh, ente dari rumah saya, aduh eta kudu amak. Sok maneheun ah, ponok we ti aing. Dipikir kukuring si lain teh jadi jelema teh gede hulu. Teu amak aja acan ngahina kakara pendahuluan aing mah. Naon anu disomongkeun ku si lain? Naon anu dibanggakeun ku si lain? Da batur ge ka si lain teh geus pada nyaho yen si lain gubrakna ka alam dunya. Si lain teh lain bijil tina palawangan indung, tapi si lain teh bijil tina liang bool. Amak teu? Henteu anjing, nuhun teu. Kumaha sajarahna? Indung si lain keur ngising kahejeunkeun bijil maneh, berarti sia teh katai teh lanceuk. Amak tuh anjing mulai berkaca-kaca siki tomat, siki cabe, jeung tangkal genyer anu napal dina waduk takasia teh teh emang. Rajin teh boga alo aing teh waduk wungkul. Jadi lamun aya budak keur ngising teh aing teh kudu ngahormat. Di mana taina bijil teh kudu ngucapkeun wilujeng sumping om. Pikir ku sia teh mah. Manya aing kana tai nyebut om. Bage. Tapi pikir ku si lain. Bapak maneh teh indung maneh teh lain jelema bener. Indung maneh teh dongdot ti balong. Indung si lain teh ubrut, salome, jablay, perek. Cek budak leutik mah indung si lain teh odong-odong. Bisa ditumpakan ku saha wae. Reuneuhna ku si lain, indung si lain teh lain ditumpakan ku lalaki, tapi indung si lain teh ditumpakan ku hileud peuteuh. Jadi bapak mana teh hileud peuteuh. Amak teh kira-kira anjing. Anjing nyeri hate anjing. Manya bapak aing hileud peuteuh. Sebut dulur kuuk. Mam. Hayang dahar wayah kieu meureun. Mojona ngarebek. Geus mojona wayah kieu mangrebek. Yeuh hayang dahar mah diberek ku aing nya. Sihan. Tah. Ala bau. Mah? Mau? Bau. Oh mau. Oke, atuh mau. Duk dalik kejo buruk jadi hitut, daging buruk jadi bau, ai pos polos dibeuweung diutakeun hitut jadina. Hitut. Ngadonan apa? Sia. Tah. Bau pisan.
mau pisan cenah. Robo kakang. Kasih. Kasih deh. Kasih lagi. Bere. Mau kudu dirojokeun jeung curug-curugna ieu mah. Halus ngadonana atuh. Malah nyir. Lah naon Kang? Ngablesak. Waduh curug aing. Eta curug aing si kitu mah tunggul. Anterkeun ka hakna. Tah. Kaum kafir miskin. Naon? Udang. Udang. Naon yo udang? Digemrong. Saha nu ngising? Urang arah taif. Karena sada jo saha nu ngising. Paingan digemrong. Maju lah.